Bismillahirrahmanirrahim. Wal khotiru jeung ari kerteg. Kerteg teh anu dia dina hate eta ala khamsati aksamin netepan kana 5 pirang-pirang bagian. Wa alam kudu kanyaokeun ku anjeun ayuhas saliku he eling-eling nusuluk. Annal khotiro sanyanyana kerteg khotir teh. Jerojoy nu aya dina hate wa huwa itu khotir eta mah perkara yaridu nu datang itu mah ala qalbi kana hate ay qalbil abdi tegasna kana hatena si abdi bi iradati rabbi kalawan kersana Allah la bi iradatil abdi lain kalawan karep si abdi jadi henteu ngahaja hatena mikarep henteu ieu mah jorojoy mana hate teh bihi kana itu mah dianau kana sina abdi eta layak sudut teneja itu si abdi walayu takalapu jeung teu diperdi si abdi bihi kan itu mah teu sugan diparentah usaha kitu kudu ngerteg kadinya henteu jadi hudang-hudang teh ka masjid lah dina hate teh aya joro-joro kitu eta khotir eta ngaran ngaji begitu hudang teh tawana naon kerteg hudang udud dengan udud karaya khotir ari khotor hudang teh eta teh ukuran derajat hudang muntasare langsung ngerteg teh kana udud can inget ka Allah na ya geus inget kana udud langsung da teu dihaja eta mah nya sok geura arek sare aing ke lamun hudang sare teh kana udud inget teh moal bisa. Wah. Jeung koreja tudang ingat ka inu buah gering inu teh teu puguh-puguh hate. Tah eta khotir. Kerteg. Lamun hudang sare pangheulana inget ka makhluk eta teh hiji tanda na hudang eta maneh teh bakal loba poho ka Allah. Nah gitu. Ngan lamun korejat hudang ingat ka Allah langsung can ingat karena macul karena nanaon. Allah ieu mah eling langsung korejat hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana aing hirup teh ku Allah dihirupkeun deui tadina mah teu ingat. Allah mere ingat tah hudang geurana hudang eta geus ditajrib ku aliake ka loba eling daripada poho. Nah hudang eta teh sok cobaan ke lamun hudang sare cik aing hayang nyaho ieu. Tah gitu. Mata lamun sare teh persiapan eling ngarah hudang teh eling. Pantungtung mah kumaha mimiti cik mah ida asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Lamun urang memeh sare eling ke sare teh ieu teh manfaat. Jadi mah ku Allah dibere eling tungtungna. Nu memeh sare mikiran motor hudang sare ge mikiran macul. Tadina ka makhluk deui tungtung sarena oge. Ah kitu. Tak diajar eling meme sare teh sing beurang oge lang jadi rup we. Itu eling. So. Eta khotor. Aya sabaraha rupa cenah khotor? Wah seueur. Wa huwa ari itu khotir. Eta al khotiru kerteg min kibalir rububiyati ti arah-arah sifat kapangeranan Allah. Min kibari rububiyah yan qasimu nari maka bagi itu khotir ala khamsati aksamin kana 5 pirang-pirang bagian. Kerteg teh aya hiji al ari kahijina eta robaniun bangsa pangeran. Kerteg di Allah khotor robani disebutna teh. Il khotiru tegasna kerteg min kibali robbi ti arah-arah pangeran. Min kibali rububiyati ti arah-arah rububiyan Allah. Wa huwa tahari itu khotir teh. Eta al hajisu kerteg. Ayil khotirul awal kerteg nu kahiji wal ilmul laduni jeung ilmul laduni. An-nuraniu nu bangsa nur. Kama seperti perkara marun geus kaliwat itu mah
wa huwa ta ari itu khatir eta la yakhtau tara salah itu khatir abadan salawasna. Khotor ti Allah mah nu langsung laduni eta mah. Tak begitu hudang teu mikirna naon tadi saare langsung hate ka Allah. Nah, hate diurukan ku Allah jadi ka Allah langsung. Karena sawah can ingat ka pamajikan can ingat ka momen ka Allah heula ari geus eling ka Allah ingat rek macul rek anu gara macul ge bari eling da mimiti hudang teh eling eta mah keuna hudang nu eta teh loba eling daripada poho laduni eta teh ti Allah laduni teh hudang sare meunang khotirul awal teh laduni moal salah eta mah. Walakin la yaridu tetapi terdatang khatir ala umumin nasi ka umumna manusia teu semarangan eta mah datang khatir teu semarangan dipilih eta mah ku Allah laduni eta wasani ari nu kaduana eta khatirun malakiun khotor kerteg nu bangsa malaikat tah ti malaikat mulhim ya mah mun teu laduni langsung ti Allah. Alladzi anu yaridu datang ladi alal qalbi kana hate min kibalil mulhimi ti arah-arah malaikat mulhim wa huwa tahritu khatir eta ilhamun ilham eta mah kerteg wasalisu ari nu katiluna eta khatirun akliun khotor bangsa akal al khatiru ayil khatiru tegasna kerteg min kibalil akli ti arah-arah akal yakni najamu sonib kuatan nafsi natiko kana kekuatan nafsu natiko warobi'u jeung ari nu kaopatna eta khatirun nafsaniun khotor nu bangsa nafsu ay alladzi anu yaridu datang ladi alal qalbi kana hate min jatin nafsi tina jat nafsu hate anu dikuasai ku hawa nafsu ta eta khotorna nafsani matak ulah barang kerteg dituturkeun sakur kerteg ulah ti mana ya ti kerteg ti setan atau tina nafsu ya ti atau ti malaikat kerteg hate teh ulah sakur anu joro-joyo hate dituturkeun joro-joy na hate ganti wae pamajikan teh ti mana teh ti setan atau ti mana mikir kaki lo wae aing nangan duit teh ti mana ya khatir ti setan ti mana wa huwa ritu nafsu eta ruhul hayawaniyah ruh hayawaniyah allati anu idza mata di mana-mana maut salin sanu manusia yan kotiu pegat naon dauhu cacaangna itu ruh andohir badani ti dohir badan wa batini jeung batina badan wa idanaman di mana-mana sare itu si insan eta yan kotiu pegat itu dawa teh andohirihi tina dohirna badan duna batinihi tina batina badan wal khamisu jeung ari nu kalimana eta khatirun syaitoniyun khotor bangsa setan ay ma tegasna kerteg yaridunu datang itu ma min kibali syaitoni ti arah-arah setan kada aya kerteg di setan nya teh teu boga duit sia maling wae cenah setan teh kade wa syaitanu ari setan eta martabatun kulliyatun martabat bangsa keseluruhan amatun anu umum lima dohirul ismi kana tempat dohirna ngaran al mudilli anu nyasarkeun ya setan ma ismul mudil eta setan ngaranna nu nyasarkeun setan ngaranna teh ngaran pikeun nu nyasarkeun eta setan ari setan huluna jiga hurang awakna jiga munding huluna jiga urang awakna jiga kuring nu jara di setan teh jin jeung manusia ade matak cenah setan teh diringkus eta jelema teu diringkus atuh da jelemana jara di setan lain setan nu ngagoda urang neangan setan jiga naon nyahoeun kabeh pokona nu nyasarkeun setan rek jelema rek naon ente gara-gara naon sasar teh pipisahan gara-gara naon gara-gara duit pamajikan hayang duit ninggalkeun urang pipisahan eta teh duit teh setan matak setan teh kade ismul mudil
sok mencela putra mencela putri setan, sok kapeung duit setan, sok kapeung motor setan, jadi setan itu motor. Punya setan motor tumpak setan tumpak motor. Mentak urang lamun keur salat assalamualaikum ka mana cisok jerojoy hate cisok ka bawah keneh eling ta salat teu atona Allahu akbar tuluy salat kaleyeng ka sawah eta teh setan teh gugupay di sawah teh heuy cenah nu salat aing di dieu ieu atuh kalah mikiran sawah salat teh eling ka Allah nu nyasarkeun teh naon sawah setan lain sawah jadi setan ngan setan cicing di sawah ngahilangkeunna selalu eling. Lamun setan mah honas, lamun hate eling teu ka bawah hate sok sing inget ke ka sawah cerojoy geus teu ka sawah sadar aing keur salat ieu teh keur ibadah ka Allah tapi lamun teu eling mah ngeleyeng we ulin di sawah salat hate di sawah ulin ngitung liang keuyeub teu balik deui kana salat teu eling. Ari eling kudu maripat, matak jelema mah kudu maripat heula, geus maripat sok eling. Kanu nyaho di mana eling kanu nyaho, ke salian ti anu dipika eling eueuh dina hate, maka teu ulin. Ari salat teu maripat ka Allah hayang ulah ulin, da eueuh gawe atuh da. Cek hate teh aing mah teu diurus ieu lah eueuh gawe ek ulin we. Ari nu kapan jalma teu boga gawe mah ka mana Kang? Ulin. Anu boga gawe mah di kantor isuk-isuk sepatu ke kantor. Da ieu mah teu boga gawe ka mana? Ulin. Ari ulin mah teu boga tujuan, Pan. Ulin kieu mah ka Ciawi rek meuli roti balik deui eta mah lain ulin. Tapi nu ulin mah teu boga tujuan ek naon ka Ciawi naon ulin ka kalayengan teu boga gawe eta ulin. Di sawah ge atuh rek nuan sawah da hate mah teu bisa angger beurit mah datang. Beda jeung awak. Lamun awak mah kanyat ngeprakan ka ditu beurit. Teu guna mesti indit ka sawah ge hate mah. Eta teh nu sok ulin teh karana hatena teu digawe. Gawekeun hate sia kudu tadabbur labdi tapahumakna. Bismillah naon maknana sia? Digawe maham kana makna bismillah. Moal ka mana-mana hate teh geus. Mikiran makna anu dibaca ge moal ka mana-mana hate mah. Nu matak hayang khusus salat hiji kudu nyaho bacaan makna bacaan salat. Bismillah teu kaharti, alhamdulillah teu kaharti, ulin eta mah. Mun bismillah kaharti mah makna bismillah naon, alhamdulillah naon, moal ulin da digawe. Kapaham ka? Tak ye salah sahiji 5 syaratna hayang khusus salat. Kudu nyaho baca makna bacaan salat. Logatan heula, naon bismillah logatna, naon alhamdulillah logatna. Kudu bisa ngartikeun. Da hate teh ngarespon ari kanu kaharti mah. Dicarekan ku urang Amerika, da seuri urang teh nyaho atuh da teu kaharti. Padahal bismillah teh sia aya ku aing diayakeun, bisa ku aing dibisakeun cek Allah hakikatna. Bi kana makana wa biyakunu mayakunu eta bismillah. Bismillah dibaca hate ulin ke mana daek da teu nyaho kana mana bismillah. Cok coba kana labdul ibarohna we kana lapad ibarat. Labdatul ibarohna ge geus rada leuheung meusa. Tak kitu. Kaduana badlul juhdi. Ngerahkeun seluruh kemampuan. Mun maca Fatihah dina salat kudu maca Fatihah nu pang abdolna anu urang bisa. Ya mah sok biasa afdol maca Fatihah ge jadi salat mah rusuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing bener atuh macana bisa maca Fatihah teh nu pang alusna ka bisa urang pake na salat. Badlul juhdi ngerahkeun seluruh kemampuan na salat. Hayang husu. Nu katilu. Lamun hayang husu salat kudu ingat yen ieu teh urang keur madep ka Sang Maha Agung. Jadi tajalli kana nur adomah robaniyahna Allah. Sing bisa ningali kana keagungan Allah, ieu diri teh ku Allah dipaksa.
Dari cek nafsu mah ieu teh hayang ulin, tapi Allah maparin kuat karena ngalawan nafsu jadi salat aing. Ieu agungna Allah teh kata. Teu bisa dipaksa ku makhluk. Allah nu maksa. Kudu lamun urang ge inget di hadapan anu mulia ieu teh da bakal khusyuk urang salat. Ya teh urang teh keur madep ka Sang Maha. Mun nyaho maha nyaho, lamun agung maha agung, mun kuat maha kuat. Lamun inget salat ya keur nyang hareup ka Sang Maha. Da moal gagabah salat teh urang. Ira ku culang cileung. Tah emut agung teh naon cisok. Salah sahiji ningali keagungan Allah, Allah teu bisa dipaksa. Ngersakeun urang aya naon kaalusan ti urang, tapi Allah ngersakeun alus ka urang kana hate hayang salat. Nah ieu keagungan Allah. Padahal dina hate urang aya nafsu nu ngajak mung salat. Tapi dipaksa ku urang, bisa urang salat. Tak kuat urang dikuatkeun ku dat nu jenengan nah ningali keagungan Allah tadi dinya kan. Jadi urang teh ningali ka Allah sakahoyongna teu bisa dipaksa. Agung Allah teh. Tah kitu. Matak ulah nekalkeun aing bisa ulah karena dibisakeun aing jadi bisa itu ku Allah. Agung Allah. Setan nafsu teu bisa maksa kana hate urang. Sabab hate urang geus dikuasai ku Allah, diatur ku Allah, ngabisakeun ngahayangkeun urang salat. Tak kitu we heula jang ulah ka jauh-jauh mikir. Eta ningali keagungan Allah. Eta ningali nur adomah robbaniyahna Allah. Khusus salat mah sok geura ingat. Matak mah salat teh nangtung mikir. Ulah jang keteker salat teh urang ulah. Terus ningali kana keagungan Allah. Sok khusyuk eta teh. Nah kitu ngerahkeun seluruh kemampuan. Emut keur nyang hareup ka Sang Maha kaadat nu serba maha. Mun aya kuat di makhluk lain nu makhluk nu Allah. Jadi ketinggal di agungna. Kabeh makhluk diatur ku Allah, kabeh makhluk dipaksa ku Allah, kabeh taat kana pengaturan Allah pencipta. Agungna Allah ketinggal di didinya. Oh nu maksa, sekalo jadi beurit sugan jadi doma aya nu maksa. Taat kabeh ka Allah, maha agung Allah, dat nu jenengan Allah. Urang teh hati-hati nyang hareup di nu dat anu maha agung. Urang ge apal ieu presiden moal culang-cileung nyang hareupan presiden teh moal. Yo mah hareupan presiden tangah ge culang-cileung. Teu sopan pan eta mah. Jadi khusyuk urang teh madep teh. Tah, nu satuluyna hiji dewe qasrul amal. Qasrul amal teh naon? Kieu ya Kang nerapkeun qasrul amalna. Bisa jadi ieu salat uing ayeuna teh tungtung dina hirup kuring salat. Engke asar ayeuna lohor can puguh umur nepi ka asar. Tuh. Aing teh ieu teh dina salat teh pangtungtung lemah hayang alus, peungpeurieun kamari ka ditu salat teh teu pati husu. Bisi maot memeh asar aing teh kabulu deui salat. Hayang alus na tungtung umur teh salat teh. Asar bawa nepi ka magrib eta qasrul amal. Bisi maot aing memeh magrib jadi salat aing teh goreng atuh tungtung teh pan hayang husnul khotimah urang bener. Tah ku cara kitu insyaallah hate urang bakal khusyuk dina salat. Jadi kaopatna qasrul amal. Tekadkeun ku urang ku hate. Ieu salat bisa jadi tungtung salat dina umur urang. Bisi umur teu nepi ka asar. Da hak Allah eta mah jeung hak prerogatif Allah. Oh, matak yang sing alus ayeuna kamari peungpeulieun salat teh gagabah. Panggih deui jeung magrib, khusyuk deui kitu da bisi teu nepi ka isya. Isya bisi teu lah kieu, engke aing rek salat subuh we khusyuk teh ayeuna rek janji we isya mah. Ti mana ente boga yakin subuh hirup keneh cisok. Aduh buah maut memeh subuh. Hayang mah ieu teh tungtung umur teh salat teh alus ka jenuh anggeus goreng. Di istighfaran kabeh dosa da bisi teu salat deui. Eueuh nu alus batan salat kalakuan urang. Mode Ramadan ulang ke Ramadan hareup aing ngaji deui ngaji teh janji we mah bisi teu nepi ka Ramadan itu.
Ayeuna sing nyaan ngaji teh praktekkeun buru-buru bisi teu ka bagian Ramadan deui. Mun teu Ramadan ieu aing ke maot memeh Ramadan. Ramadan deui nu kaalaman ku aing ngomean hirup di mana. Matak bulan Ramadan teh bulan madrasah. Tempat ngadidik diri urang na Ramadan. Mun teu Ramadan kiraha deui. Matak ngaji ge ayeuna teh dijadikeun madrasah Ramadan teh ku urang. Ramadan teh bulan perubahan. Ek ngarobah hirup mun teu Ramadan ek kiraha hese di bulan Syawal ngarobah hirup teh. Tapi Ramadan mah seeutik-seeutik dirobah. Bulan madrasah, bulan pendidikan ku urang jadikeun. Bulan perubahan, bulan mangpang mengpeng urang ngahasilkeun perkara nu alus ti Allah da eueuh bulan nu leuwih alus daripada Ramadan. So, salat ayeuna Ramadan moal akur jeung hafid haji moal. Aing mangpang mengpeng ieu teh sabab bulan berkah. Tah. Sakitu we heula insyaallah regejeug balik Ramadan teh jelema teh. Mana tapakna aing tas Ramadan teh. Waduh, teu euih kieu we mun ka pamajikan gede amek anger keneh aing. Ieu teh aduh. Jigana teu kebagian naon na Ramadan. Tapi lamun geus aya karunya ayeuna mah jadi lembut urang teh. Teu loba teuing amek. Tas Ramadan teh urang eta ciri aya perbaikan. Na Ramadan teh bener. Lamun belajar kasih Ronaldo ka luar negeri main bola balik kalah beuwih goreng eta mah teu dijadikeun pelajaran di dituna. Ulin hungkul jeung si Ronaldo. Balik teh tas latihan ti ditu mah kudu hebat main teh. Bener. Tak urang balik Ramadan teh kudu hebat. Naon aing robahna nya. Teu meunangna naon aing dina Ramadan. Mulia teh Ramadan teu kabagian aing mah kahijab ku naon ieu teh. Tafakur di ditu. Di ayeuna empung Ramadan keneh urang. Jadikeun kesempatan untuk berubah supaya lebih baik. Dijadikan pelajaran madrasah ilmu nu teu turun teh dina bulan sejen turun na Ramadan. Loba tafakur. Entak ceuk ahli-ahli hakikat mah teu kaharti aing aya puasa ngabuburit teu kaharti. Tafakur betul ngabuburit nyumput sorangan. Nongkrong sisi jalan tarkul muftir masalah puasa am eta. Dan puasa nu bener mah ngoean hate tafakur. Dibahas ya puasa tapi ridho ente sia tanya aku. Ya, batur moal nyahoan ridho jeung teu na urang lapar ridho. Tapi urang mah apal moal ngaboh. Ya teh lapar sia teh kara jam 3 merungkut bari tafakur. Hate sia teh ridho teu lapar teh ya. Ditahan Allah bisi teh apal mah nya teh maneh teh. Mun teu ridho didik ku urang sina ridho. Kumaha carana? Tafakur sangkan ridho urang. Tah gitu kan. Bulan perbaikan, bulan madrasah, bulan naon deui? Bulan berkah sing ingat pang-pang mengpeung urang. Sok geura beuki alus Kang. Kotor ya kade aya setan dinya. Jadi nerapkeun qasrul amal teh bisa jadi salat urang teh nu dipigawe ayeuna bisa jadi tungtung salat nu dina umur urang. Tak ingat ka dinya teh moal janji salat teh geura. So. Setan teh ismun mudil. Wal khatir robani jeung ari khatar robani. Wa itu khatar robani eta ayarohu yang ningali ayarida yang datang itu khotor ayat yang datang itu khotor min hadratir rububiyah ti hadratir rububiyah min hadratir rabbi tegasna ti hadrat pangeran Allah di anu yuda biru ngatur ladi al umuro kana pirang-pirang perkara kullaha tegasna sakabehna umur wa ayarida jeung datang itu khotir min hadratir rahmaniyah ti hadrat rahmaniyah Eminar rahmati tegasna tina rahmat allati anu wa ari itu khatir teh wa ari Allah atuh gitu wa ari Allah subhanahu wa ta'ala Allah eta yarhamu rahmat Allah taala biha kusab itu rahmat. Nah atau khatir rahmaniyah teh hadrat rahmaniyah
Ta aya nu khotor datang ti hadrat rahmaniyah. Wa yarida jeung datang itu khotir min hadratil ilahiyah ti hadrat ilahiyah. Ay min hadratil ilahi tegesna tina hadrat pangeran. Alladzi anu wa dituladi eta hadiatu jam'i ilah kau ikil wujudiyah. Nunggalna perkumpulan sakabeh hakikat anu bangsa wujud. Wal parku are bedana bainaha antara nu kabeh ay bana salasi antara nu tilu wa ari itu parku teh eta anar robania sanyana khotor bangsa robani eta yari datang robani fil qalbi kana hate bisifatil jalali kalawan sifat jalal wa huwa itu jalal eta mah perkara ya ta'ala kunu cumantel itu mah bil qahri kana pamaksa wal ghadbi jeung ambek wa innar rahmaniya sanyana khotor bangsa rohmani eta yari datang khotor rohmani bisifatil jamali kalawan sifat jamal wa huwa itu jamal eta mah perkara ya ta'ala kunu cumantel itu mah birido kana ridho walutfi jeung ulas wa annal ilahiyah jeung sanyanan bangsa kapangeranan eta yaridu datang itu khotor ilahi bisifatil kamali kalawan sifat kesampurnaan wa huwa tahritu kamal eta tanzihu ngabersihkeun ani sifati tina pirang-pirang sifat wa athariha jeung asar-asarna itu sifat wal awalu ari nu kahiji yakni jamu sonib khotiror robani kana khotor robani eta yam haku lebur itu awal ayazulu tegasna leungit itu awal wayapna jeung ruksak awal sari anting hana gancang cirina khotor robani mah gancang leungit cenah ayalam yasbut tegasna tetep itu khotir teh walam yabqa jeung tegasna tetep itu khotirul awal teh wasani ari anu kaduana aya khotirur rahmani tegasna khotir rahmani eta yasbutu tetap itu khotir rahmani wa yabqa jeung tegasna tetap itu khotir rahmani atpul muradi wasalisu ari nu katiluna ayil khotirul ilahi tegasna khotir ilahi eta yasihu eta yasluhu maslahat itu khotir ilahi wa yahdi jeung nuduhkeun itu khotir ilahi kana salisna meunang aya ila sabil haqiqah kana jalan bener wal amdu jeung ari si amdi as-saliku anu suluk al-masih anu leumpang al-maqamati dina pirang-pirang makom yalzamu misti naon al ayyastaida yang cawis-cawis itu si amdi ayatahayya tegasna cawis-cawis si amdi bi waridin dina anu datang ma'al jalali sarta jalal bisabri ku sabar habsin nafsi tegasna nahan nafsu li annahu karna san itu khotor eta kod kananya takabuktian itu khotir warida ja datang itu khotir bil qahri kalon pamaksa Allah awil ghadbi atau bendu Allah ibtilaan karena ibtilaan karena cocoba wa imtihanan jeung ujian alaihi kaitu si abdi ditartako supaya naik naon darajatuh darajatna itu si abdi indallahi munggu Allah wa alamatuhu jeung ari cirina itu khotir eta Allah eta ayyaro yang ningali itu si abdi waroan nuron kana cahaya bayadon anu bodas asfaron atawana koneng min gari ta'amudin tinah tengah haja pijihati torfil aini dina juru panon al yusra anu kenca syari azawali tingkahna anu gancang leungitna wa yastaidu jeung cawis-cawis itu si amri bi khatirin waridin dina khotor datang mal jamali sarta jamal bisukri kalon syukur syukrun ta surkul urfi tegasna syukur bangsa uruf bahwa itu surkul urfi eta sarful abdi nasrupkeun si abdi jami'a makana sakabehna perkara an amanu masih nikmat Allah Gusti Allah berikan itu umat alaihi ka itu si abdi minas sam'i tina ngadenge wa basori jeung ningali wa gerihima jeung lianti itu sama jeung basor ilama kana perkara khalaqanu khuliqanu didamal itu mah di ajlihi karena arah-arah itu mah ya gitu jadi sarful abdi jami'a ma an amallahu bihi ma khuliqa li ajlihi itu Allah jadi mun Allah mere nikmat teh kudu ditasrupkeun dina anu ridhoeun nu mere nikmat ta Allah teh
nyeun panon ka urang keur naon ceuk Allah nu sesuai jeung maksud Allah. Tak kitu li'annahu karna sanyana li'annahu karna sanyana itu khotir eta datang itu khotir warid ma'al jamal teh tadi birrido kalawan ridho wal lutfi jeung welas Allah wa tartaki jeung naik naon darajatuhu darajatna itu si amri bil parhi ku bungah wa sururi jeung tegasna bungah minallahi taala ti Allah taala ku kabungahan ti Allah wa tura jeung ditingali naon alamatuhu cirina itu khatir itu nuron cahaya musyrikon moncorong bayadon anu bodas o asfaron atawa nakone bi jihati tarfil ainil yumna dina belah dina paningali panon nu belah katuhu kadzalika nya kitu di sari uzzawal wa kadzalika eta nya kitu di saperti anu geus ditutur mana yastaidu fi khatirin waridin kudu cawis-cawis deui cenah fi khatirin dina kerteg ma'al kamali sarta sampurnana Allah. Jadi aya khatir ma'al kamal gitu. Ayat khatir ma'al jamal, aya khatir ma'al jalal. Bisakinati kalawan anteng. Wahya itu sakinah eta mah perkara. Ya jiduhnu manggihan kan itu manan alqalbu hate minatu maninati tina tentrem anhu tina itu mah. Watan sulu jeung datang. Watan sulu jeung turun di dieu. Jeung turun itu sakinah teh. Al ghaiba kanu samar, turun tak kanu samar. Atau dijikeun gitu. Ulah kitu. Tanazzulal ghaibi tingkahna turun ka alam anu samar. Datang turun di dia. Mana alam ghaibat? Wa hiya taharitu sakinah eta nurun cahaya fil qalbi dina hate. Tuh. Yaskunu anu tentrem. Yuskinu anu nangtremkeun itu nur ila syahidiha kanu nyaksina eta nur. Wa yutmainnu jeung tegasna nenangkeun itu nur ka anu nyaksina wa huwa tah ari itu nur teh eta mabadi ainil yakini mimitina makom ainul yakin tah gitu eta teh mimitina makom ainul yakin eta si khotor teh hakikatna khotor ma'al kamal kana khotor nama itu bisi teu kaharti nur namanya wa watar itu khotor ma'al kamal teh itu eta mabadi ainil yakini mimitina nepi kana ainul yakin li annahu karena sen itu khatir eta datang khatir bitanzi kalau ngebersihkeun ani sifat tina sifat Allah ge teu katingali wa mina asariha jeung tina asarna sifat wa tura jeung ditingali naon alamatuhu ciri-cirina itu khatir gitu nang nuron eta cahaya mudian anu caang kadalika eta nya kitu di bayat jeung asfar aya nu bodas aya koneng katingalina teh nur teh bayana ainil yumna antara panon katuhu wal yusra jeung kenca di tengah-tengah jadi anu ma'al kamal mah di tengah aya nu ti juru kenca anu ti juru katuhu aya nu di tengah eta anu ma'al kamal ari kolot baheula mah teh sok diisarahkeun lamun kekerenyedan panon kenca sia terek ceurik cenah lamun katuhu rek pangawengi jeung baraya eta ti mana kolot nyahun ka ilmu ieu nya ari ku ahli muka sapa mah katingal di warna jadi warna-warna aya nu bodas aya nu hejo aya nu koneng gitu dina juru panon kenca di juru panon oh khatir kekerenyedan leungeun kenca wah sia macana rek menang duit teh eta kolot ting ti mana eta boga kolot baheula geuning mun katuhu sia marek mikeun duit sia meyakeun duit aduh aya basa kitu nya ari ada ahli hakikat mah dina wusul kitu teh lain duit makanan duit tapi eta teh nya sok aya cisok ajaran ge mun kekerenyedan panon kencanya ceurik lamun katuhu kerenyedan panon teh lain nur eta mah rek panginjeung baraya sia teh
Nya datang Rabul euy baraya datang. Nah iya sabab ari Jalal mah goreng jadi hubunganna jeung godog. Lamun Jamal mah ginding jeung bunga. Lamun Kamal mah tah eta di tengah ya. Cek di dieu. Ieu mah pikeun ngabersihkeun tina ningali kana asar jeung kana sifat. Jadi kada tungkul ningalina. Cirina ieu teh cahaya di cenah nu caang. Di mana di tengah-tengah nya aya nu bodas aya nu koneng. Nah kitu akeun we masalah eta mah kudu geus kapanggih ku urang taroki heula engke bakal kanyaho. Da eta mah ceuk hungkul, ceuk anu geus nerepi ka dinya. Wa salah satu jeung ari anu tilu eta lil arifina pikeun anu marifat kabeh. Oh keur arifin eta tuh. Can jadi arifin mah beja urang. Min asar riyadoti jang aya nepi ka dinya ti mana tapak riadoh wal mujadati jeung mujadah lawan nafsu riadoh didik nafsu riadoh ngadidik nafsu ngalatih nafsu mun mujahadah merangan nafsu lawan eta jalanna mah teh deui wa min tasfiyati qalbihi jeung tina bersihna hatena itu siman goliban dina galibna oh si horeng teh jadi kieu ayana eta khotir nu tadi teh khotir ma'al jalal ma'al kamal ma'al jamal. Nah eta teh timbul tina hate bersih dina galibna. Itu wa ila lamun teu goliban pahiyatah mangkar itu salas teh eta min fadlillahi ta'ala tina fadl Allah wa isanihi jeung kabagusan Allah. Untaya sabab maka bagusan Allah we li ahbabihi pikeun para kakasih Allah. Allahumma ya Allah ihdina muga nuduhkeun Gusti ka urang sadayana alal ittibai kana nuturkeun bin nabi ka Kangjeng Nabi al akram nu mulya wa tibaihi jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi amin. Itu wasalis wal khatirul malaki jeung ari khotor malaki wal akli jeung akal huma itu khotor akli khotor malaki jeung akli eta yaridani datang duanana li ahlil mujahadah ka ahli mujahadah an-nafsi anu bangsa nafsu wahiyata itu mujahadah bisa ari mugusara mahrobatun nafsi eta merangan nafsu al amaratin loba marintah nabi su ikan goreng bitahmiliha kalawan ngaberatkeunana eta nafsu bitahmiliha kalawan ngamuatan eta nafsu ngamuatkeun eta nafsu makana perkara tumpahkeun tah kana eta perkara ya syukun masakat itu ma alaiha kana itu nafsu sina ripuheun nafsu dari nafsu mah jiga sato nu goreng adat di paraban ti hareup nubruk lompat urang ka tukang nu boga nyepak kudu kumaha atuh tong dibere nyatu ngadidikna meureun nyepak ge ari bari jeung ngalatar mah teu bisa hudang sabab lapar sina lapar nafsu mah ka lamun urang hayang eleh hayang ngalawan nafsu meunang tong dibere parab nafsu naon parab nafsu kahayang nafsu lah dicumponan lawan ku urang matak Imam Ghazali mah wasiat katujuhna lawanlah nafsumu tinggikan himmahmu berbuatlah untuk akhiratmu seukuran kamu hidup di akhirat. Wasiat Imam Ghazali 25 nu katujuh eta lawanlah nafsumu. Astagfirullah. Sila ngalawan nafsu. Sila ribuan nafsu teh nya mentak ulah dicumponan enteng geus ngalawan nafsu. Ya mah hirup boga duit keur nyumponan kahayang nafsu atuh gagah eleh we urang dan nafsuna gagah kawas guru sato galak nafsu mah jang kawas budak leutik an-nasu katifli cek Imam Busiri budak nafsu mah juga budak leutik mun teu dieureunkeun diseeh nyusu nepi ka aki-aki ge nyusu oh maleureun ke geura rek kawin ge pemuda nyusu heula kajen cerik dua peuting lah kadituna mah aman pan tak nafsu ge kitu cerik ripuh mimiti kadituna biasa
Tak kitu sing ingat ngalawan nafsu mah berat mimitina. Kos budak leutik di ampun teh geus. 3 puting ceurik ulah dibikeun deui dangke ge riba. Lamun budak leutik teh di nyusu wah jadi pemuda getol nyusu ge. Tak kitu matak ari nafsu mah ti budak kakolot akur kayak sugan geus kolot lah moal geus kolot kayak kalau begitu tarik sarua ngan teu ulin so teh inget teh terasup angin geus kolot ari budak mah ulin ari nafsuna mah akur teu leuleus ya Bapak kayak geus kolot leuleus lah eueuh di mana nafsu sarua wae ya cek Imam Busyari an-nasu katifli itu. Ingat beda-beda Jang. Aya nu balas ngabuburit teres. Teu karasanya ulin nongkrong di sisi laut. Teu karasanya aya teh geus magrib deui, magrib. Aya nu balas ngaji mikiran anu dicaritakeun. Ieu teh balas hese ngaji teh nepi ka teu inget waduh waktu teh aya itu rupa-rupa teh Jang teu kabeh nah ieu teh tereh teh tina nafsu atau ti mana teu. Da anu majdub ge tereh. Itu teu inget batur mah. Puasa teh majdub lilir jam 5 sok teu salat lohor teu dorakan majdub teu eling teu kataklim anu kudu salat menu eling ieu teh lohor teu eling itu kade ulang aku majdub sia teu salat majdub aing nya ingat kana diri si ari kana udud ingat sia ari kana salah aku majdub mah poho kana diri. Matak Sayyidina Ali ke cabut panah uing keur salat. Coba majdubna dina salat kacida jadi teu karasa nyeri awak leungit awakna. Aya Jang aya nu majdub, aya nu sabut tajalli ka Allah. Aya nu tereh teh aya toyul layal. Aya wiridan ti jam 2 peuting teh nepi ka subuh 5 menit keur. Nah karena 5 menit aing wiridan di subuh padahal mah toy karomah waliullah jadi si waktu teh dilipetkeun ku Allah digulungkeun samak nu panjang digulungkeun jadi deukeut pan nu jauh jadi deukeut ti jam 12 peuting salat teh ulah nepi ka subuh asal 5 menit aing eta karomah toyul layal ari urang mah ulin ngelipet teh hari salat masalila ngan lamun lalajo Itali tah ieu liga Itali asa sakedeung bener eta mah ku nafsu digulungkeunana itu mah ku Allah itu jadi deket ka Allah diteu ingetkeun ya anu nulis kitab naklib lamun teu dibere karomah toyul kitabah ripuh nulis sok ajaran nulis ripuh Jalaluddin Sayuti 600 jilid naklib kitabna ajarannya kurang nyokot sakoras saik tulis sok saberapa eun sakoras lamun 600 jilid kumaha nulisna matak aya karomah di waliullah toyul kitabah toyul layal eta karomah toy disebut ka Mekah toyul masafah salengkan nepi magrib di dia berjamaah di Mekah balik deui ka dia isya geus di dia deui waliullah toyul masafah. Kunaon maka ayat toyul masafah jam'u ka Allah. Entah kitu kan. Dina nalika makom jam'u mah ngalipat segala oge. Ayeuna ge geus dibuktikeun mun karomah wali geus dibuktikeun di alam hisi eta ciri dunya geus tereh kiamat eta. Aya alamat-alamat kiamat. Nulis ku fotokopi ayeuna bener. Nulis teh ripu jepret sakitab anggeus setengah jam. Fotokopi. Hayam 2 kilo teh baheula mah 2 tahun. Ayeuna mah arba'ina yauman. Sok tanyakeun ka Haji Udin.
Geus 40 poe ya 2 kilo ieu teh. Di Paraban. Wah, mun karomah geus dibuktikeun ku Allah dina perjalanan hiji teh. Kade hati-hati. Ulah senang teuing hirup di dunia teh. Situ kanyahoan kiamat datang. Tapi kudu jadi semangat. Karena ibadah, karena muamalah. Lamun ingat kana kiamat jadi segala embung eta salah mikir. Cek wajikan jeung sandangan duit ka ditu atuh usaha bisi kiamah lah. Eta mah salah mikir. Model asa gede teuing itu dosa asa moal dihampura mending henteu we sekali tobatna ge. Ulah ngaku gede dosa teh nu ngajorung kana daek tobat. Mending kalau mung tobat, ingat kana maut, alus teh ingat kana maut mun jadi sabab semangat di amal. Hari kitu mah ingat kana maut. Nah. Kita usah mung da bisi maut isuk. Atuh kalah ka ngedul hari kitu mah. Ulah salah. Ingat kana maut ge anu jadi sabab eling. Ari kalah jadi sabab ngedul mah teu alus ingat kana maut oge. Tah kitu kan. Wal khotirun nafsani jeung ari khotor bangsa nafsani ya kan kadinya. Wal khotirul syaitani jeung khotor syaitani wa huma itu khotor nafsani jeung syaitani eta yaridani datang duanana. Yaridani datang duanana li ahli goplah ka tukang poho. Tah nu tara eling mah teh khotorna teh ti nafsu atawa ti setan kereteg teh matak disaring ku urang. Wal mahjubi jeung mahjub ka ahli mahjub anillahi ti Allah. Wahum ta ditu ahlul goplah eta layak turuna tara ngarareteg itu ahlul goplah billahi ka Allah. Pikulubihim dina tena itu ahlul goplah badan salamasna. Wal khotiru jeung ari khotor eta idata makana di mana-mana tetap itu khotor. Sabata tegasna tetap khotor eta soro jadi itu khotor teh hamman kana cita-cita. Ai irdatan kana pakarepan. Nginditina kerteg kadua mikarep. Wa idata makana di mana-mana tetap itu khotor teh sanian kadua kali datang deui khotor kadua. Bil qalbi dina hate soro eta jadi itu khotir teh ajaman kana ngajam. Tuh kerteg datang deui kadua hayang datang deui katilu ngajam. Oh gitu. Ini ke jam 1 ke Ciawi teh. Mitina mah Ciawi. Tulina mah hayang ke Ciawi. Geus hayang ngajam iraha inditna. Tuh gitu khotor teh. Eta ka ahli poho eta nu karena teh. Ahli goplah, ahli mahjub. Ari anu usul mah ka Allah moal disaring. Iman teh filter. Ti setan dia mah tong digugulah. Mal datang deui setan da punungan. Mal datang deui. Entak ciri setan mah punungan. Mun aya jalma punungan tah eta teh pangaruh setan eta teh. Tak baheula mun aya jalma punung sugan anak setan sia teh. Lain anak setan pedah diberena pangaruh ku setan eta teh pangaruh setan. Iradata fi'li kana karep migawe. Mikarep kana migawe min gueri waktin tina teh waktu ke Ciawi iraha duka kumangke maksusin nu ditangtukeun teu ditangtukeun ari ngajam mah ngan ke Ciawi wasiru jeung jadi itu khotir ail khotir tegasna khotor ku baila syuru'i sakedeung deui kana tumandang bil amali dina migawe tah eta kabuktian khotor teh akhirna mah geus ngajam mah deket teh kana migawe eta qasdan pasejaan tujuan ngamaksud ari ngamaksud mah ditangtukeun kata lapudi seperti ngalapakeun biniati kana niat usolli fardhu dhuhri bisa arek lohor eta kitu saanggeus ngajam teu puguh waktu nangtukeun ke cenah isuk jam 8 akhirna mah geus kitu teh neja karena ngamalkeun kana ini jam 8 akhir nama niat neja bari prak indit eta niat bari ngamaksud hate ka Ciawi bari ngalengkah sukuna niat matak tina khotor jadi niat kade
Lamun ti setan jeung ti nafsu jadi hati niat wae kana migawe goreng. Awas. Jaga khotor setani jeung nafsani. Paling khotor ti malaikat kuduna. Mun teu langsung khotor bani ge ti Allah. Khotor bani mah langsung ti Allah. Teu make khalifah malaikat. Kadua ti malaikat mulhim. Mun ti Allah laduni, mun ti malaikat ilham. Khotor malaki tina akal urang. Nah, akal mana? Akal anu bangsa nur. Seperti mana yakin ka Allah ladang dalil teh eta mimiti nur. Oh, gitu. Wal khotiru jeung ari khotor. Jeung ari kereteg ma'a awalil fi'li sarta miti gawe ay makrunan tegasna nu dibarengan bi awalihi kumimitina itu fi'lu eta yusama dingaranan itu khotir teh niatan kana ngaran niat ta disebut niat kaniati salati seperti niat salat bi takbiri kalawan takbir ma'an barina bareng Allahu akbar barina ja niat salat gitu pan mata kalau mun memeh takbir teh hadirkeun heula nah teh neja ngarang ke takbir teh keur neja ulah nejana tadi Allahu akbarna yeuna sama teh mah lain niat ngajam eta mah nu mata kalau naik salat lohor tingali salat lohor ti awal nepi ka akhir salat lohor Allahu akbar tuluy maca doa iftitah terus naon nepi ka awe salam tingali diajar ningali mah kudu di luar salat lain keur salat ka karena ningali engke orang-orang Allahu akbar salah euy Allahu akbar jadi geus aya lain salat teu anggeus gitu ti magrib nepi ka isya salat magrib encan ayo Allahu akbar make ilmu tuh Kang hadirkeun heula tingali ku hate pagawean salat lohor teh ya geus katingali neja hate kana migawe eta Allahu akbar kari tinggal neja ka dinya eta Allahu akbar eta niat karana ieu teh salat fardu lohor 4 rakaat tingali ku urang neja kana migawe ieu nu geus ditekadkeun salat lohor 4 rakaat ta eta niat muqaranah eta disebutna lain dibahasakeun Allahu akbar cuk teh sejak kalau salat fardu lohor 4 rakaat di waktu atuh lila Allahu akbar teh lila napas beak gitu aya napas beak ka karakosdu tarudna eueuh balik deui ya dina praktekna fikih hese tak akhirna mah tungtunganna loba nu was-was ngaji fikih cok tinggali di ahli fikih loba nu was-was tetep apal meraktekeunana hayang bener ngan can aya hidayah jadi disangkana bener teh gitu sanes dikertegeun sejak ku hatenya diobrolkeun sejak kaula salat fardu lohor 4 rakaat dina waktuna atuh lila gitu mah Allahu akbar motok anu ngagerung we 5 menit Allahu akbar lila teuing Allahu akbar na jama geus gampang sih tingali heula salat nu rek dipigawe ku urang mun magrib 3 rakaat tingali timiti awal nepi ka tungtung mata keur cicing teh tapakur mikiran salat ieu teh fardu ieu mah pasunatan gawe sujud teh eta rukun ta ari baca nama sunat terus dipapai salat mah da anger sing 10 rakaat gitu-gitu keneh hiji rakaat tingali sok salat tuluy lamun 4 berarti tamah tahiyat paling tingali sarakaat nepi ka beres dina sarakaat apa misahkeun rukun jeung pasunatan apa mun lohor 4 kali kitu itu kudu hese ari urang ningali imah pan aya kentengan aya janelaan aya karpet masjid sok tingali sakabehna bisa sekaligus ulah dipapai ieu janela ka karpet lila tingali kabeh pagawean salat kan urang geus apal ieu mah rukun ieu mah pasunatan pisahkeun katingali geus tah matak inti darus salat eta lain udud we ngalamun arek salat ngadagoan atuh pas salat teh selip muqarana
Aduh aya kosdu eueuh tain aing balik deui. Aya kosdu jeung tain tarud eueuh. Ya, anu kudu aya dina takbiratul ihram naon? 3 pan. Neja ya salat lohor fardu atau salat lohor sunat. Tah kan tuluy sakitu. Ari pagaweanna geus katingali pantere. Condong kadinya salat fardu lohor nya teh. Allahu akbar. Kari condong unggul teh. Da tadi geus dihadirkeun teh mentak aya sunat. Oh, di Imam Syafi'i usolli fardu dhuhri 4 rakaat. Ngahadirkeun. Tah anu geus dihadirkeun ku hate tinggal keur Allahu akbar condong kadinya. Eta niat mukorona. Keun bae lebah mukorona urfi lebah mana wae. Asal antara lapan Allah jeung lapan akbar. Allah can aya ye. Akbar aya we kabeh kosdu tarudain. Geus mukorona eta disebutna. Itu ari mukorona hakiki mah lain kitu. Geus aya kosdu jeung kain di dinya. Kadituna mah jadi teh geus aya kosdu tarudain. Nah, condong hate teh geus bareng jeung napa? Keur condong kadinya. Eta mukorona hakiki, tapi cek ahli fikih, cek ahli hakikat mah mukorona hakiki teh qasdu ta'ruddain dohrul qalbi ari sirna tajalli kana akbar Allah. Pan aya nu qasdu ta'ruddain salat tapi ka Allah poho, bener. Sok aya inget kana salat ka Allah poho wae. Tinggal indiraj ari salat teh asar apal Allah ka ihatoh ku apal jeung sifat Allah jeung datna kabeh. Panaya ketinggali duanana sir ningali kadat Allah anu boga apal jeung sifat. Nu indiraj dina pagawean salat eta sir. Ari qalbu naon? Neja. So nya teu bisa batak aya hadiatul jam'i wal farqi ge ka Allah teu poho ka makhluk ingat. Urang ge neja kana salat bari ka Allah tajalli. Eta mukorona hakiki. Hesenya cek hakikat. Matak aya nu Allahu akbar teu inget kana ka Allahna. Ingetna teh kuring neja salat kakara fikih unggul eta teh. Mukorona hakiki macan bisa. Eling teh ka Allah dina salat. Mimitina teh eling, tungtungna salat ge teu eling. Kitu. Fan idza asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Mimitina teh eling ka Allah, salat tungtung lagi teh eling ka Allah. Artina naon? Moal boga alus tina ladang salat, da teu eling ka Allah salatna. Tapi lamun mimitina eling mata ingetkeun kang heula. Yakinkeun ieu kuring Allah diwujudkeun bisa dibisakeun. Inget heula tauhid heula ya. Sakur diri kuring jeung pagawean kuring otak keur mikiran makna. Lisan ngucapkeun lapan. Hate tadabbur lafzi tepau makna ieu kabeh asar afal Allah. Neja we kadinya bari anu ingat urang neja salat fardu lohor teh indiraj afal Allah dina eta. Ta eta mukorona hakiki. Ari mukorona urfina mah di mana mah teu bisa masyaallah Allahu akbar keur akbarna aya asal antara pada Allah jeung rona lapan akbar mukorona. Rek Allah kadituna manoga gue geus hadir batur mah bareng jeung disebut qasdu di dinya tamat kabeh. Eta mukorona hakiki cek fikih. Ari cek urfi mah di mana wae asal antara lapan Allah lapan Allah jeung rona lapan akbar. Tapi mukorona hakiki mah tajalli kana akbar Allah waktu mukorona. Waduh teuing tah kadinya salat gari make ilmu eta mah hese karasa salat teh ceurik rek salat Gusti tulungan teh abdi teh bisa tajalli ayeuna urang bisa kos dutain tapi eling sok mencelang eueuh kosna teh samagodin teh inget ka Allah teh samagodin ana dibaca bareng ka Allah na poho sing ingat teh samagodin ucapkeun kulisan ieu niat hati neja isuk puasa asar afal Allah jeung datiah diri urangna oge. Ingati Allah ngucap ku Allah diucapkeun, neja ku Allah ditejakeun, indiraj afal Allah keur kuring nawaitu samagodin di dinya. Tah niatna bener. Nawaitu samagodin aing isuk puasa ka Allah na poho. Tah kitu Kang. Ruasnya ari geus kadinya mah urang aduh aing salat mending tara kitu. Ngan lamun anu teu mikir sakali teu make ilmu teu karasa hesena salat teh.
Allahu Akbar. Ada teu make nanaon sia. Lampang we naon-naonan teu neja teu kosdu teu taru teu ta'in. Pan matak di salat naon sia tadi? Teuing. Poho. Kudu pugu salat lohor salat naon. Tak diajar ningali keur cicing ge tafakur di kobong. Salat teh sarakaat tingali mun lohor 4 rakaat 4 kali kitu geus. Samahan tahiyat awal hunggul. Nya nyating mah teu kacirikeun wae da lain rukun eta mah salat tahiyat awal mah. Duh kaliwat aing nemponangan ka dinya we kana rukun unggul kaceun. Neja ek mi gawe rukun. Sing munggah haji ge sarua kitu kan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi teh. Neja mi gawe rukun haji. Iya mah teu nyaho rukun jadi niatna teu. Jadi matak jalma salat teh nyaho rukun salat mah teu jadi salatna ge. Ek neja ka mana si sok Allahu Akbar tadi. Barang jeung neja salat teh kana rukun anu 17 eta. Da teu nyaho mentak kudu ditala rukun 17 teh apalkeun. Kahiji lihat dua takbiratul ihram tulis mun perlu mah di kobong. Kieu we ngahulang. Diajar jam 10 teh diajar salat lohor ya teh. Allahu Akbar. Tuh salah euy lain kitu. Allahu Akbar. Ya mari geus rek salat kakara diajar duh aing hese wae. Tadi jam 10 rek diajar malin keur salat mah geus dek mah eta kudu bagian salat. Ngan lamun teu bisa wae Kang geus we ingat kana rusuh. Ngaku sifat keabdian we geus. Ya udah dibulak-balikan tong dibalikan deui. Allahu Akbar selip, Allahu Akbar selip. Katilu kali teu bisa maju we 3 kali mah. Ngan aing teh tadi mah salat geus neja salat pan lohor 4 rakaat. Si Allahu Akbar. Da mesti dibulak-balik 100 balik ya moal bisa. Tak gitu kan. Nu matak di ahli-ahli fikih kudu dijelaskeun. Itu matak al-maghfur lah guru di antarana ulah nemen teuing dina fikih mah daya rusuh. Itu sok jadi was-was jadina. Ulah nemen teuing. Nu eueuh rusuh mana tauhid tergelincir musyrik we geus eta. Jaga sing bener hate bisi musyrik. Arek nyaan mah kuduna. Dina fikih mah daun mujtahid fikih mah. Urang salat di dieu aya nu budak kieu teh apal da urang teh apal. Asal teu dohir suci ceuk urang teh kadkeun. Lamun ragu akang dia santri leutik buah kieu teh bener susucina ka dieu ragu akang jadi moal jadi salatna. Fikih mah don fikih. Don anu teu bukti tapi lu kok kieu budak kieu ngancernya aing nekadkeun suci teu jadi eta mah nu teu apal urang tekadkeun suci. Ah kitu ulah ieu teh walah matak aya nu salat 7 lapis sajadahna tidak bisa kotor ganti deui unggal salat ganti deui naudzubillah min dzalik bahaya eta buka. Tapi eta teh teu bisa dicaram cara jan ulah kitu oge da geus kitu keyakinanna. Tapi ka urang teu bisa ngahalangan. Nya kudu mah 3 kali ge tuluikeun sabisana we nu penting mah. Ngaku sifat kaabdian. Lamun ngomah leungeun 3 kali entong 10 kali ngomah leungeun da bisi teu timus. Ulah ka. Eta teh jalma nu hayang bener mah aya wae kitu. Ya nu matak aya garong ge kakaratak nyahueun bogaan duit. Jadi geus aya iman ngan rek diruksak ku setan jadi we was-was. Ngan can meunang hidayah ti Allah hayang bener. Anu geus meunang hidayah mah lempang we ke. Nah, eta tong digugu setan eta. Engke mantos biasa. Jadi ulah nemen teuing teh kitu kan. Saukuran urang geus bersih. Perasaan tong didenge geus balik deui terus. Aya awen rek salat subuh nepi ka jam 7 teh salat balik deui. Balik deui. Asa batal cenah balik deui. Untuk itu tempat asa kotor kabeh. Maka sarung cengkau itu terus dipamparkeun terus. Nah, tak gitu Kang. Jadi aya rusuh.
nya teuing mapan aya ya urang salat ari ripu-ripu teuing mah aya lihurmatil wakti ban. Urang di Panyara rek salat ka cai hese tempat ge kotor ngasa lihurmatil wakti. Waktu itu apal itu ka mana yang ngarep teh nyaho salat teh sakanyaho urang teh kudu riweuh. Nah kapal cisok rek kumaha rek make tisu cisok kumaha rek kumaha ya se dihormatil waktu geus nepi ka ditu kodoan ke daripada tayamum eueuh nanaonan tayamum kumaha tayamumna pan eueuh ka kebul ke di kapal mah da make AC atuh beda jeung anu kieu di dieu lah mending lihurmatil waktu tong salat heula tong tayamum geus salat bari saayana kitu teu wudu teu nanaon salat lihurmatil waktu ke niat tek di kodoan mun maot memeh kodo ge teu kaasup ninggalkeun salat da geus lihurmatil waktu sapertikeun jalma gering teu bisa ini rek wudu kumaha kegeruan eueuh nya lihurmatil waktu ke aing mun cager di kodoan ku aing karena kitu mun teu cager deui kaburu maot teu kudu kodo. Tak gitu kan tak aya lihurmatil waktu ge dina fikih mah aya rusuh asal aya iman dina hate tak gitu ngan tapi ulah kenalkeun rusuh aing moal salat daya rusuh teh kagok keur macul ulah ieu mah rusuh teh saukuran nanyakeun heula ka guru tak dina kapal kumaha nahan kahampangan hese boga wudu ti Jakarta 11 jam pan 8 jam geus kampangan gitu kalotor ieu teh kudu di mana kalau urat aret cai teu meunang na kapal mah wudu tayamum kumaha da eueuh ka kebul dina ieu geus salat geus lihurmatil waktu itu salat bari diung salatna ge ka mana we nya ngareupna ge karep teuing kapal tinggal ngaler ting ka mana teu kudu mikir dihurmatil waktu mah ge geus nepi ka ditu arek di jidah di kono kotor keneng kaya sepi ka maktab. Kodoaan berdi ditu tak kitu kan. Kadenya jadi dina fikih ulah nemen teuing sok jadi was-was ka dituna. Tekadkeun ku hate itu saukuran don urang da ari fikih mah don mujtahid. Itu tak tekadkeun jadi tekad teh ulah ragu aya ieu Kang. Lamun ayeuna aya MR2 anjing nginum kabelah mana nginumna don urang cek urang kanu ieu ti dieu wudu urang padahal anjing di dieu bereman jadi keur urang itu don fikih mah mujtahid mah ulah kudu di make tes DNA kudu hese kala beak waktuna neangan dokter sinengo ieu teh ka mana nginumna hese kan geus kudon urang cek tekad urang ka dieu urang geus entong kudu riweuh cek tekad teh sabab belum pangna ka dieu kabelah dia ya tinu ieu we wudu urang nah gitu padahal teh nyatana mah kumaha nah gitu aya don mujtahid tapi ari dina tauhid teh eueuh rusuh kan wayahna kade sing sabener-benerna ngurus hate itu wal muttaqi mujtahidun wal muhibbu muttaqilun wal arifu sakinun wallahu a'lam.